Ya, namanya parantos diuningakeun tayangan ngeunaan jenis-jenis pupuh sareng sifatna ya. Janten pupuh teh ngagaduhan karakter masing-masing. Janten dina setiap bait-bait eta ngawakilan perasaan masing-masing anu ngadamel puisi pupuh eta ya. Tah seiring perkembangan zaman ternyata seueur pisan fungsi-fungsi pupuh di masyarakat ya. Di antawisna tiasa janten fungsi hiburan malih panginten aya nama tiasa diperlombakan sok sanos memang anu dinilaina kana tembangna, padahal kapungkur para ulama ngadamel pupuh teh pikeun ngalenyepan atanapi menafsirkan eusi tina pupuh eta. Janten anu dimaksud pupuh teh sanes tembangna saresna, tapi eusi tina teks eta. Para ulama ngagunakeun pupuh pikeun penyebaran agama Islam dina waktu sarita. Tadi pantos diulas margi ieu hal anu paling efektif di masyarakat, margi harita paling populer teh apa enten ya. Salajengna dina pupuh oge panginten ngagaduhan istilah-istilah tersendiri. Istilah nu kahiji dina pupuh aya istilahna pada. PADA. Pada teh hartosna bait nya dina bahasa Sunda eta. Dina sapada dalam satu bait ngagaduhan pada lisan. Atanapi pada lisan teh hartosna baris ya. Atanapi larik. Jadi dina sapada dalam satu bait teh pada memiliki beberapa baris. Tadi dina setiap pupuh aya karakterna, janten dina pupuh oge aya aturan pikeun ngadamelna. Kumaha cara ngadamelna rupina henteu dibahas ayeuna. Ayeuna urang cekap heula sakieu panginten. Hayu urang sami-sami latihan deui pupuh anu tadi karya Ustaz Syarif Sukandi anu judulna Asmarandana Al-Fatihah. Urang sami-sami latihan ya.